Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, tepang deui sareng simkuring dina warta basa Sunda dinten ieu. Mugia sadayana aya dina kaayaan anu sehat sareng pinuh ku kabagjaan. Leres pisan, dina warta ayeuna urang bade ngabahas hiji kajadian unik sareng matak narik perhatian di Kabupaten Tasikmalaya. Para jemaah calon haji ngagaduhan cara sareng pikeun nandaan koper anu bade dibawa ka tanah suci. Suasana di kantor Kementerian Keagama Kabupaten Tasikmalaya katingali rame ku aktivitas para calon jemaah haji. Ratusan koper dikumpulkan, pikeun dipariksa, sareng disiapkeun sarta acan diberangkatkeun ka asrama haji. Nanging pamirsa, aya hiji deui hal anu matak narik perhatian. Seueur koper anu dipasang tanda unik ku nu bogana masing-masing. Aya nu make pita warna-warni, tali rapia, kain nepi ka aksesoris rambut bentuk kembang. Malah aya oge koper anu dipasangan barang-barang anu henteu biasa, sapertos boneka leutik, gelas plastik, sandal jepit, sareng tutup galon. Sadaya eta dipake supaya koper gampang dipikawanoh ku nu bogana. Numutkeun salah saorang jemaah, cara sapertos kieu penting pisan sabab koper para jamaah biasana miboga warna sareng bentuk anu sarua. Upami henteu dibere tanda khusus, koper tiasa gampang katuker. Utamina pikeun para jemaah anu parantos sepuh, tangtos wae bakal langkung hese ngabedakeun ka koper dina tengah ribuan koper sanes nalika di bandara atanapi di Arab Saudi. Salah seorang jemaah nyarios yen anjeunna ngahaja masang pita warna caang sareng aksesoris rambut ukuran gede supaya koperna tiasa langsung katingali sanajan ditempatkeun di antara koper sejen. Cara unik ieu oge janten perhatian seueur jalma anu aya di lokasi. Sababaraha petugas bahkan nyarios yen aktivitas para jemaah sok matak ngahibur sareng ngajadikeun suasana langkung haneut. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ngajelaskeun yen tanda dina koper teh mangrupakeun inisiatif pribadi dari para jemaah. Salami henteu ngabahayakeun sareng henteu ngaganggu eta didiinan. Malah tanda sapertos kitu dianggap ngabantu pisan kusabab dina proses pengambilan bagasi para jamaah tiasa langkung gampang manggihan koperna masing-masing. Pamirsa, jumlah jemaah calon haji asal Tasikmalaya tahun ieu ngahontal ratusan orang. Maranehna bakal diberangkatkeun secara bertahap dina sabaraha kelompok terbang atanapi kloter. Aya hal anu matak haru oge dina rombongan jemaah tahun ieu. Jamaah pangkolotna yuswana hampir 100 tahun, sedangkan anu pangorana kakara yuswa 18 tahun. Masya Allah. Hal ieu nunjukkeun yen ibadah haji mangrupikeun cita-cita sadaya umat Islam. Henteu diwatesan ku umur, boh anu ngora atanapi nu sepuh, sami-sami gaduh kahayang pikeun ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Salian nyiapkeun koper sareng barang bawaan, para jemaah oge dipenta pikeun ngajaga kesehatan. Sabab perjalanan ibadah haji merlukeun kaayaan awak anu sehat sareng kuat. Para petugas oge terus masihan pangarahan ka jemaah ngeunaan aturan barang bawaan. Barang-barang anu dilarang dina penerbangan henteu kenging dibawa demi keamanan babarengan. Sanajan sederhana, cara unik nandaan koper ieu jadi bukti yen masyarakat Indonesia miboga kreativitas anu luhur. Dina haleutik sapertos kieu tiasa ngabantu pisan dina kalancaran ibadah. Salian eta, aya oge rasa silih bantu antar jemaah. Upami aya koper nu hese dipanggihan, jamaah sanes tiasa ngabantosan ningali tanda-tanda unik anu dipasang dina koper. Tradisi sapertos kieu teh parantos sering kapanggih unggal usum haji. Bahkan di sababaraha daerah sanes di Jawa Barat. Seueur koper anu dihias ku rupa-rupa barang unik. Aya anu make pita warna pink, boneka, nepi ka cetakan kue. Kreativitas para jemaah ieu sering janten perhatian warga sareng petugas di bandara. Pamirsa, ibadah haji sanes ngan ukur pelajaran fisik, nanging oge perjalanan spiritual. Kusabab eta para jamaah dipenta supaya salawasna ngajaga niat sareng kakompakan salami di tanah suci. Mudah-mudahan sadaya jemaah calon haji asal Tasikmalaya sareng sadaya jemaah Indonesia dipasihan kalancaran, kasehatan sareng janten haji anu mabur sareng mabroh. Amin ya rabbal alamin. Simkuring pamit undur diri. Hatur nuhun parantos ngiringan warta dinten ieu. Dugi deui dina warta salajengna, wilujeng sonten sareng salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.